Naon naik? Ah. Aing bete jeung. Sarua ge bete yang tadi dia bae aing ge sarua bae. Yo, lagi ngejailan jelema yuk. Ngejailan saha? Sia kabeneran tubuhna panjang. Sia. Tolol. Maksudna kumaha ngejailan kumaha? Mojok. Masya Allah ya. Heuy, pan aing nolaki meureun. Aduh, ayo. Ayo tuh lah sama-sama. Bisa ajakan gimana? Siapa aku sih naik ngalah ke jelema. Iju urang jadi mojok lagi tuduhan. Kok dipayaeun? Mainan bae. Kudu kita dicel kitu. Di mana? Bis. Ayo bener. Loba dong-doman, geus kajeun. Becek. Beli mana yuk lah? Beli yuk. Jauh-jauh tuh lah ngalah jelema ieu. Ieu. Aman. Yuk aing kumaha yuk? Kopana buka yuk. Buka lah. Bis. Saya aing bis jimat aing yuk. Raja geus tara ben jimat. Jual bukser undai gitu. Mirip tuh aing. Endeh, coba ngacara. Wah, Prilly daya. Jelema apa lainnya? Kos nanu mojok tuh budak. Bisa dicicingkeun ya. Tapi aing sorangan mah sieun ya. Kumaha aing baturan ya. Aing isuk mulai ya. Menang mangsakan yang bae hiji ge. Kesel mah kesel we. Naon sih kan naon? Kesel aing ge kieu jeung kieu doang. Bener naon tuh cek gituan doang di lagi deh. Itu biasa mah kayak mangsa gitu. Mangsa naon maksudna? Mangsa jelema lah. Malak biasa sebagai preman mah. Ya di bisnis ngajak-ngajak aing, rasa soranganan. Aya naon deui? Ya aing ge sarua preman. Makanya ieu teu isuk can menang mangsa. Menang lah. Coba jeung aing mah menang teu deui yo. Menang mah. Sieun. Awan. Tapi nak, jalanannya barolong, preman ya. Aku sampai kenal. Adio. Nah, siapa aja yang ngomong? Yalah. Duit. Semoga mang. Sama sekali semoga. Kok kan selelebangan ka ditu ga duit? Kurang kadi gen nek ngebeja doang, anu mojok ditu tuh. Geus lah karunya kai dengan duit lah. Itu misalnya tadi anu mojok cenah. Mojok. Oh. Wanianan di wilayah aing mojok. Bener sih anu mojok. Bener mang suar ditu tuh. Ini geuleuh. Bangsa. Mai boy. Saya tak bohong kan? Tuh. Jangan gue iya. Ayo bos, duduk lagi tempatnya. Jauh salah. Bawang merah. Naon dia? Iya, tangguan di dieu. Geus teakeun ayo. Geus kieuan. Ayo datang kan? Udah. Datang. Astagfirullah, sama badan. Hai, mana tahu lakinya?
Sial guys. Awas kowe. Gak ada.